What? Nah, sasakala sapeda ya. Jadi baheula mah sapeda teh ngaranna teh kareta. Jadi numpakan kareta. Hehohe. Ditanya we ku nu ngaliwat teh. Naon cenah meuni? Haheho kitu cenah meuni jengesang. Capek dah. Tadi ngaranna nu nepi ka ayeuna eta kareta teh sapeda. Baca. What? Asal usulna kaca spion, jadi mitina teh baheula mobil motor teh cenah spionan. Hiji waktu aya hiji supir jeung kenekna kemari. Jadi tiap arek mengko, tiap arek parkir teh sok nanya kasih kenekna teh. Da kenek mah teh ngaranna teh sioyon. Spion. Nah, pas geus harita kakarek we aya mobil teh tan kaca gigiran. Karena sok nyebutkeun spion. Tah di ngaranaan we si eta kaca teh kaca spion. Apal sejarah pisang. Tahu? Bageula mah cenah ngaranna, cenah di ngaranan pisang. Sejarahna kieu. Jadi aya bapak-bapak geus tapi kebon mawa eta bubuahan. Nya nu ayeuna disebut pisang teh. Di tengah jalan dipegat ku preman. Kadieun cenah eta barang. Pisang. Dah. Terinya di ngaranan we eta teh ngaranna pisang. Nah, urang ngabahas sasakala baso. Baso teh baheula mah can di ngaranan baso. Sasakalana kieu. Jadi aya nu jajan aci bulet eta. Nah, pas keur dahar kaselak. Mana teh ketika dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit dipencetan keluar. Eta mah keluar si aci bulet eta teh. Ditanya, "Bapak aya nami pasien saha?" "Abas." Tah tidinya we si aci bulet eta teh dingaranan baso karena Mang Abbas tapi ka ngeluarkeun aci bulet eta. Iya.